Itu si Ameh, si Ameh, gak si Ameh itu banyak. Si Ameh, disamperkan. Terus di mana ayo nya rantai kieu? Ulin, pasti diuk, pasti Ciwaro, Ciwaru terus naon Ciwaru euy? tas jualan, diuk Jualan. di dieu nya. Diuk goblok, jadinya langsung dikasih diuk acan. Si budak aing pusing. Tas di Ciwaro, tas jualan, udah ngajual jauh jeung kalapa lumayan. Cuman aing lieur masih ieu. Lain mun mawa si ieu ka dieu diajak ngobrol meureun nyambung deh. Ong baroneng maneh aing bae ge lieur baladna. Moal nyamung ieu di Ciwaro tah meuli ieu bensin. Oh, Icik ke warung. Meuli aqua. tuh. Sanze lieur coba. Ieu be. Pas urang keur balik nih. Oh, Anjir, eta aya kejadian anu tragis. di mana euy? Di Tongo eta anak kebon pinus nih, apa nu pengkolan. Oh, nu ditongol di dinya. Oh, tah pengkolan, mobil, itu tukang mobil. Pas belok aya motor, jebret tabrakan. Aing langsung turun, dan nulungan eta nulungan mobil. Mobilna nyangsar. Angkat we, ngan teu apalah si motor, mah da si ieu anu nulunganna. Si ieu nu nulungan motor mah. Nasib motor kumaha eta ayeuna? Pusingnya. Nasib motor kumaha ayeuna eta nasib motor? Nasib motor kumaha? Iya nanya nasib motor anu ditulungan tadi kumaha? Oh. Iya urang teh kasih Ciwaru tadi teh. Terus urang pas ke baralik teh. Yang iya. Paling iring jeung mobil urang teh. Tah pas dina kebon pinus anu di leuweung teh. Ulah nu eta caritana eta mah geus dicaritakeun. Maneh mah ditanya nasib motor kumaha nasib motor. Oke heula aing erek nerangkeun. Pan can bebeja maneh teh ka dieu bahwa urang caritas mempok kacelakaan. Urang teh dijelaskeun. Tadi urang pas di leuweung. Lagus ka leuweung teh geuning ka dinya ketemu leuweung anu kebon. Kebon naon tadi teh kebon naon? Ulah eta. Ulah ngajelaskeun nu eta nasib motor maneh mah nasib motor panulungan motor lin. Ieu teh nanya nasib motor kumaha? Erek dijelaskeun ieu ge dijelaskeun. Tadi teh pas urang iring jeung mobil tadina leuweung anu pas tikungan. Eta mah geus dicaritakeun ku aing geus dicaritakeun eta mah dijelaskeun. Ieu mah nanya nasib motor. Ajig pusing nanyakeun motor. Kalah nerangkeun anu geus diterangkeun pusing. Sok nasib motor kumaha? Nah, tadi teh dengekeun ku maneh. Kok kababaturan pelit amat? Bejaan babaturan teh. Urang teh tas di Ciwaru. No. Aya kajadian anu tragis. Urang teh geus atuh eta mah geus dicaritakeun. Ulah sok kalalanjoan sok tuluy ceurik maneh mah. Ulah ceurik ulah. Aing lain ceurik masalah anu kecelakaan lain aing ceurik mikiran sia. Nasib motor kumaha? Kapan erek? Ieu be, urang teh tas di Ciwaru teh. Eta deui. Enggeus. Urang teh dulur lain jeung jama itu teh. Baraya lain, wawuh dah henteu. Cicing ku ari maneh geus sanggup ngajelaskeun mah ku urang. Eta mah geus. Nasib motor. Maneh kumaha sih? Aing erek nerangkeun digebukan bae. Teu kau nerangkeun aing mah. Hudang maneh hayangna kumaha sih? Aing teh yeuh ngajelaskeun ka si ieu. Nyaho. Urang tadi nempo tabrakan, udah pas pengkolan tadi. Aing digebukan bae di kitu bae. Iya mah nanyakeun nasib motor bel. Nasib motor lain nerangkeun nu geus dijelaskeun ku aing. Nasib motor. Jadi ieu pas belokan. Mobil, itu kangen teh urang.
ulah ngajelaskeun nu eta. Da eta mah geus diterangkeun ku aing. Maneh mah ditanya nasib motor. Omong teh siapa cicing paling aing liar. Heula. Lain bebe aja nasib motor. Tuh, ngomong jika si Ambeh jelas. Si Ambeh teh nanyakeun nasib motor kumaha. Tadi teh nanyakeun. Itu ari ngomong ngartieun, ari aing ngomong nu jelas teu ngartieun aji lieur. Nah, jadi kita tadi si Ambeh teh nanyakeun motor nasibna kumaha. Aing ge tadi kitu nanyakeun nasib motor lain nerangkeun nu enggeus. Maneh musingkeun. Ongko aing teh rek nerangkeun, tapi digebukan bae. Si Ambeh mah nanyakeun sate motor, pusing. Sese ngomong jeung sia mah. Pusing aing. Ka mana? Naon? Ka mana? Ah,